Kang, Ari tadi jadi ke dokter gigi teh? jadi Kang, sok araraneh geura dokter gigi teh. Meh kumaha? Nyapan sameme nyabut huntut teh, si dokter gigi na ngomong, coba buka mulutnya. Terus dokter gigi teh mariksa huntu abi, dicabut teh huntu nu koropok teh. Terus kumaha? Sanggeus dicabut teh, keluar getih tina gusi. Nya biasa atuh ari kitu mah Nyi. Pasti keluar getih, naon anehna? Kela Kang, can tamat nyari tanah oge. Tuluy si dokter gigi teh nyelapkeun kapas kana gusi. Dokter gigi teh ngomong deui, gigi tekan cenah. Tuluy we abi teh gigi tekan bual geo bujur teh. Ngerakeun pisan. Nah ngerakeun ari akang. Pan dokterna oge nitah kitu ka abi. Maksud dokter gigi mah gigi tekan teh, gigi ditekan, didedetkeun eta kapas nu tadi teh. Oh, gitunya Kang. Pantesan abi teh dititah keluar. Silahkan jogetnya di luar. Anjay.